berjamaah. Makana tah supaya jelema resep berjamaah usahakeun masjid eta kudu caang. Titip abdi mah Pak. Abdi mah di lembur masjid kabeh neon. Di masuk aya masjid lampu teh lampu 5 awa. Urang asup ka jero masjid teh kuat asa jiga asup ka lembah hantu. Bos kuat puliding. Usahakeun tah make neon geus kieu. Masjid mah ulah lieum sing caang supaya betah ibadah. Ya, makanya usahakeun dari masjid teh kudu bisa mah aya merebot ngurusan masjid. Tahu lah, lamun teh merebot mah masjid teh kotor, lamun masjid kotor kudu marek betah ibadah urang di masjid. Boro-boro hayang berjamaah pan ningali masjidna kotor. Tapi lamun aya merebot pan dibersihan, disapuan, diepel. Ya, tapi lamun teu merebot, kadang-kala pan di masjid sok loba tai hayang. Lamun aya tai hayang di masjid, apa nan budak mah lain dibersihan, dibuleuran make kapur. Awas tai kotor. Datang babaturan anak atuh lain dipikeun siang. Datang deui nu katilu, aing mah karek datang. Ayo ya, tapi lamun aya merebot kan. Heuh, ieu teh kratok. Kumaha lamun katincak mendek salat berarti salat moal najis, salat moal ditarima teu sah. Dibersihan dielah. Tapi dieu teh Pak, lamun nek ngabersihan teh kotok di masjid ulah mantak dibanjur make cai najis ka mana-mana. Ulah pakai kain basah seh. Ngan kudu leungit tilu perkara. Hiji kudu leungit rupana, kadua kudu leungit rasana, leungit amduna, katilu kudu leungit rasana. Tak kudu leungit tilu rupa eta tah. Lamun aya teh kotok, wah, seh. Terus tadi terpenting kudu leungit tilu perkara. Hiji kudu leungit rupana. Geus teh hideung. Kadua cek ustaz teh kudu leungit naon teh? Ambeuna. Geus teu bau. Nah, nu katilu ieu. Kudu leungit rasana. Letak kapantong. Letak ulah saeutik. Lamun pahit berarti najis keneh. Mun ustaz apa? Aing mah nyoba heula nih ngomong ge. Ya, paham eta ke pan mun aya merebot masina panjeunaheun bersih, karpet bersih, ayeuna keramik bersih. Eta na cara nguruskeun apa urang berjamaah. Ya, anu masjid lamun yang berjamaah salajengan usahakeun nu adzan, nu orang, nu kolot pensiun di lain ari geus kolot mau loba pikiran, adzan oge kadang-kala teu anggeus-anggeus. Hayya 'alas shalah Allahu akbar. Balik deui. Loba pikiran geus kolot mah. Budak ngora nu adzan mah bagus. Ya, budak ngora, mantap kita budak ngora teh omongan, ku kolot, ketua DKM ngomong, kumpul genjang ya. Daripada sia gumbrang-gumbreng di gaduh ronda, mending aya mah cariting di masjid. Sok di masjid dah poe di molan ngopi nu penting sare ka masjid. Eta duit kas kuat beak dipake ngopi budak ngora. Kakak aja nu penting masjid rame. Ya, tah lamun malam minggu seulah aprak-aprak anu di masjid, sare ngaliwat-ngaliwat tak wae bere beasna. Nek ngabakak ayam sok ngabakak hayam sale bisa kunci ya tak ke puting sejam 12 jam 3 lamun udang-udangkeun masyarakat ajakan siap-siap sholat subuh sok sia sholawatan sholat subuh sabisa-bisa kitu nya alhamdulillah mati rame bae aya udang ka jam 3 langsung nyetrikeun mik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari ceramah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit angkong hudang kabeh. Nah, begitu hudang masih di kabeh jelema. Jang, sanu pae. Lawan pae. Ai cik saya ilahi. Apa cek pada KM sita solawatan. Teu hideung eta mah lagi nu modal lagi solawatan. Nah, malah orang lagi di dia pan aya Kang Ustaz Masuk sok ayeuna ilmuna kurang candaka. Ulah kebluk ngaji. Ya, supaya orangnya kamari ge papunten abi mah di lembur beres mas santen ngabenerkeun sholawatan. Sholawat eta teh istighfar Nabi Adam jadi abdi mah diungkung-ungkung. Pan aya aki-aki jeung incuna di masjid sholawatan. Eta kuat ngeunaheun teh ngomong teh diungkung eta sholawat. Rabbana Allah ya Rabbana teh incuna. Golana angpusan eta angpusan mana eta ya padahal mah eta teh istighfarna Nabi Adam nalika Nabi Adam diturunkeun ke alam dunia Nabi Adam teh ceurik piraku diengkung gitu
coba lamun disundakeun mun Gusti Pangeran Abdi Pangeran Abdi cek malaikat tatayan juga sia ya mana selawatan ya mereka yang selawat mau selawatan selawatan mah ya aya aki-aki ngaji teu pernah masanten teu ngalaman ngan getol ka masjid eta selawat eta teh Abu Nawas teh illa setulin Firdausi anwala wala aqwa alan naril kijatimin buat make kijatimin sagala eta budak ngora mutas apel malam mingguan balik subuh tadi nama untuk ke masjid kuat muter heula ka masjid langsung ka masjid ke lain jakimin jahimi cek aki-aki aing mah jakimin ge dumuk salat komo sia mah teu jakimin aing rambut jakimin yang budak ngora ya enggak kino adana budak ngora sorangan imam punten sok aya Pak di lembur eta imam teh ngomong diganti aku batu kudu maneh tapi jadi imam teh kolot goblok punten Pak urang mah geus kolot ya geus kolot punten kolot ieu urang lamun aya nu ngora teu bisa disadiakeun ti ayeuna eta imaman teh teu dibiasakeun mah teu groge Pak ieu mah ulah ku batur teh mun digantian mah teh kudu maneh we kari-kari anu gantian mana mah jadi beuteung magrib datangna ka pandeurian geus aya nu imaman kumaha ngomongna goblok wawan nianan jadi imam aduh eta kolot kokolotok begitu mah atuh kudu nama kolot mere kesempatan nu ngora urang teh panu kolot teh kedeung isuk pake teh iraha mending we lamun geus dipasiapkeun mah meureunan supir masjid teh aya estafeta nu luluskeun ulah depikeun ka masjid bubar gara-gara teu aya imam da teu dibiasakeun mah atuh grogi Pak mana yang budak santri anyar kawin diajakan ka masjid ku mitohan cek mitohna jang jadi imam tapi mah tara biasa sih jadi imam kita bakal jadi ustad di lembur iya ngimama papaksa pan ngimama ku sabab tara ngimama ai maca Fatihah mah kabeh ge bisa ngan pelebah maca surat kata maca watini pagigit jeung wal asid sampai nah ai Fatihah mah tuh kabeh ge hafal we di maghdubi alaihim waladdallin cek mitohana tingali minantu aing tarik minantu tuh nyaho minantu na keun sasa aing maca surat naon kuliah geus sering kulhu ku aing kaluar pasantren maca kulhu tungtungna maca watini pagi jeung wal asr mimiti mah bener Bismillahirrahmanirrahim watini wazaituni waturi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radana seperti ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr mitohana tukang moloho lain jadi nyasa bola baku aing di alam mau jadi nyasa lah imam ngora keneh culina teu budak lebah mana aing nyasa ila ladina amanu culang cileung eta imam baru ngabejaan buah baturan teu tega pan tukang mah wal asli tungtungna mah balik ka wal asli bismillahirrahmanirrahim wal asli innal insana lafi khusrin illa ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya nabi nek salat maghrib jadi marhaba non sababna sabab teu dibiasakeun makana urang nu sepuh bere ustad-ustad nu ngora kasempatan mun urang imaman maghrib engke nu ngora isya mun urang subuh engke nu ngora duhur mun urang asar nu ngora maghrib jadi ketika ke urang ninggalkeun alam dunia geus aya penggantina teu bubar jamaah gara-gara Allah imam ya maka usahakeun salat berjamaah di masjid sababna ku berjamaah di masjid ieu nimbulkeun kakompakan datang kaberkahan oge salat urang insyaallah ku berjamaah mah sanajan ngalamun ge tetep diterima ku Allah Subhanahu wa taala tah saki bae mudah-mudahan aya manfaat ya Allah yang 12 dunia aduh ampura ya Kang Masosnya ya mah kapaksa dah ya maksa mah maksa lembor jam 12 tadi naik jam berapa hah tanggal 11 nya
sajam satana atuh tuh ngamurna meureuna. Tapi bae nya hampura ieu mah ceramah lain ceramah ieu mah. Aya manfaatna tuh. Mudah-mudahan bisa diamal tuh. Lamun loba salahna tuh hampura ngaranna ge jelema. Tapi mudah-mudahan saskireun sabeuneureun sing aya manfaatna khusus kanggo disungkuring ngumpikeun jamaah sadayana. Ya mudah-mudahan berkahna urang ayakeun peringatan Isra Mi'raj datang kaberkahan rahmati Allah urang ditebikeun bala ditebikeun musibah oge mudah-mudahan saanggeus urang ayakeun rajaban Allah nitipkeun hidayah jeung taufikna urang tiasa ngajaga kapaduan nu salat anu 5 waktu amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir kabanten jalan kabanten naik roda nyoreng bedil hapunten abi hapunten lamun aya bakakak geura anterkeun ka mobil. Hadzal ya Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.